beban tuh kolot. Burukan udah. Eta kalah kasar sare deui. Eta, maligas jeung tarasi tah. Bari. Burukan. Lah, hujan kieu teh. Masa mana? Ini kontrakan. Bang, ieu kan Bang jajabkeun, Mang. Siap. Bang ya. Punten Mang, pada Tumaros. Ai kontrakan Mang Jajang paling mana? Mang Jajang. Oh, ya. Lurus, neng lurus ya. Belok kiri, belok kanan. Belok kiri lagi, kanan. Nah, di situ. Ai neng di mana kitu? Di Bandung. Oh, di Bandung. Mau atuh di Bandung mah. Enggak ah. Ya iya tuh mau kalau di Bandung, kalau Jakarta kan macan. Gitu. Jangan panggil Amang atuh. Apa tuh? Panggil aja biar nyumpetang gitu kelihatan kedengarannya teh gimana gitu. Ya udah tuh. Mau diantar enggak? Enggak usah. Enggak usah. Ya udah jalannya ke sana. Apal kan nih, rumah belokan kanan kiri. Ya di situ rumahnya. Nyantos satu. Ya. Atur nuhun ya Mang. Ya. Aa. Kos. Punten. Ya. Ngiring Tumaros. Ai bumina Pak RT paling mananya? Oh, bumi Pak RT-nya. Keneng lurus. Belok kiri teh lurus deui. Belok kanan. Ke lurus, belok kiri deui. Aya pudunan lurus. Tah, pas mentok di dinya aya bumi biru. Eta bumina nya. Nyantos atuh A. Atur nuhun. Nya, Mangga. mangga. Him. Dia sombong pisan ka aing. Jika nu bahagia kitu euy, seri sorangan. Ya, orang rek nyarita. Bieu orang pepanggih awe geulis ya. Awe geus. Heeh. Nu make baju bodas lain. Tah eta Anu anyar liwat. heueuh kakarak nempo orang di dieu mah sia le. Eta mah lo aing atuh blon seteh. Ah nu bener aneh. Bener. Kenalkeun atuh urang. Nya sia yang kenalan kudu rubah penampilan maneh him. Marubah penampilan di kumaha ieu geus alus urang mah. Moal daekeun atuh sia teh kana kos mah. Deuh, buuk kos kieu. Nyanggeus kumaha tuh carana urang hayang dirubah penampilanna. Gampang. Aya ieu lah pastina ge. Sia mah duit wae le euy. Heuh, buru arek moal ya. Hayu nu penting mah rubah penampilan urang nya. Heeh, gampang. Kan urang boga 50 le. Moal mahi atuh sia teh sakieu mah him. Geus kumaha carana we ke urang ngabobol kencelengan urang nu penting urang
dirubah penampilanna le. Tambahan lah ya kayaknya. Engke urang ngabobol cencengan lah. Siap. Penting urang dirubah. Kamana ieu nu meuli talasi jueng teh? Ini lapisan. Kieu ya ari hidup sorangan. Nanaon sebab sorangan? Mah, yo. Ari maneh? Kita meuli talasi jueng kunaon meuli rojok ceuri? Nyaho Kumaha sih? kartu daftar. Mama wan meuli sorangan ah. Ente mah ditata benar tara kedul pisan. Terus mama we meuli sorangan atuh. Ah, budak teh masih. Mandan, Weh, kernaon Boleh. sorangan wae. Asia siga nu teu nyaho wae. Panaya unggal peutingnya kantor di dieu, dinas. Sagala nanya di mana. Tumben maneh le sorangan. Ai si eta si Bohim ka mana? Si Bohim talaran lemot mang teu apal-apal deuh bingung tinggalkeun we ku urang teh. Aing ngabudak teh ampunnya tiba heula kitu. Heuh. Intinya bantuan ku entel sarua babaturan geus dibantuan henteu. Waduh. Siang ngarokok le. Heeh, da geus buluan mang. Buluan tapi kan maneh teh di bawah usia budak keneh. Ngarokok mah aya saatna. Maneh kan pagawean ge can bener, can teteg di mana. Ayeuna geus bisa udud. Anggur mah tabung duit teh jangan ngalamar neangan pagawean, ulah kayak udud mah gampang geus digawe ge seubeuh. Heuh sih. Eupiceun. Kala mang ieu ngeunah. Eupiceun mah. Ngeunahna kala kagok. Budak di Iya, bejaan teh. dipiceun. Mangkrang. Geus tuh dipiceun. Tapi kieu le. Heeh. Urang ke pasar beurang. Aya awe jo tiba-tiba teh datang gitunya pas di gang. Nanyakeun alamat sih ngan cuman pas ieu teh nanyakeun kosan anu deket jeung imah maneh. Emang eta saha le? Oh, nu anyar datang. Heuh anyar datang pokona bodina mah aduh hai alus pokona bening pisan si bahannya aing lah pokona cek aing mah. Kalau urang mang eta mah. Bener. Heeh, nyaan. Oh, beda tuh mirip ah. Padu wae. Kieu ge turunanna Bangkok atuh mang. Bangkok. Oh, Thailand gitu. Ya, Thailand gitu. Oh. Naon tiris itu? Tiris mang euy. Ya, udud aing ah. Mana ka mah? Nya heuh atuh mang. Tapi tadi tak ulah cenah ge. Cek amang. Geus enjoy aja aing mah juga jeung sawepan. Jeung dulur. Nyaan. Geus udud we join geus. Kan calon dulur. Korek na mang. Enak tuh. Nah, udud ngeunahnya ya, oi. Anjir ngeunah mang. Jadi kieu mang urang ge kebeneran ka dieu teh. Aya job penting. Proyek gitu. Proyek. Amang sanggup teu? Oke heula prosedurna kudu bener ya aing mung dibodohan mung di Moal. bayaran. Tah, amang kos kieu sanggup teu? Sanggup lah. Si Bohim. Bohim. Heeh. Siap lah, gampang budak kita. Bener ya? Heeh. Heeh. Tuh. Ieu nama kalem. Bener yo. Bener. Awas, kudu sesuai perjanjian awal. Heeh. Perjanjian heula yo. Deal. DP, nek pake DP mah jang mastikeun. Kan alo urang eta mah. Urang kurek minta DP heula. Agennya. Kalem eta mah. Bener ya. Da emang cocokna jeung amang sih si eta mah.
Nah, jeung si Oh, Bohim. si ai dedegah namanya aing Ya, kada lah. Dukung orang mah ka Amang mah. janjinya. Janji. Heeh. Heeh tuh itu mah. Orang rek balik heula emang ya. Heeh. Pokona lamun siap kontak deui lah. Yang geus sih bawa kabeh nya. Atuh aing mah. Kapan jeung alo jeung dulu. Oh lah geus bebas. Ya. Oh kada hati-hati we ududna ulah terbuka nya nyumput. Nuhun mah. Nah, ayo. Yuk. Tuh aing dekok geuning. Tapi proyek sih dihareupeun gampang. Anjay, si Bohim. Tah nu kieu diresep ku si Eus teh Him. Sabun itu si Eus we. Pasti udah gamana Him. Jadi kararieuan mah naon le. Anjay. Ieu teh apa membandring hatinya si Eus maneh teh. Kieu Ieu teh ame mengunci hatinya si Eus. sawae aneh mah. Dan keula aing poho. Ya. Ame teh salah tetempuan, jimat di urang terakhir Him. Anjir. Ayo. Nuhun le. Awewe na, kita geus nungguan si Neng Eus na. Bener sih nang Eus gitu. Bener. Ada ketemuan yang urang. Bener. Tapi urang ieu sepedecan kieu. Cir mana geus ganteng kieu. Bale ganteng le. Duh, meni gelis gitu. Anjir, geus buru tadi tuh. Mau baturan atuh. Embung ah, geus buru-buru. Buru ngerakeun aing bro kada tuh. Nya, daguan nya. Cuk. Gelis nya. Gelis cuk buru-buru. Neng euy. Kumaha ada mang Neng Eus? Ini sengit kieu rambutna Neng Eus. Neng Eus tahu teu? Enggak. Perbedaan ikan sama Neng Eus. Kalau ikan mah gak bisa hidup tanpa air. Kalau ahoy mah gak bisa hidup tanpa Neng Eus. Ngahalungan sasanggareun nya. Tunggu dengklang deh. Astagfirullahaladzim. Ieu mah euy sasaguluduk.